Jangan lupakan sejarah bangsamu. Jangan tinggalkan tradisi. Emang langit motor di mana, Lan? Orang mah ada yang ngewe cek batur. Di buruan. Segitu ngerti standar 2. Kunci leher. Malahan si jari-jari dagang make tamang. Dibengketkeun karena bitis. Ditalikeun kana bitis, Lan. Dan garong ayeuna ku hal rebatnya euy. Emang teu karasa? Pan keur sare ieu. Ngaranna ge sare mah setengah sadar setengah henteu. Hek motor ente teh setoran kenehnya. Tawa kredit. Kredit keur setengah abad. Aduh. Otak jangar, sungut pararait. Heeh, udah bener. Sing eta neangan kopi ah. Jangan kopi ka mana ieu? Pan ieu sidik kaya di tengah sawah kieu. Ih, si Coning. Ih, si Sony 69. Heeh, urang titah. Nem, Naon mang? mana mah ngalah belut teh unggal poe, melak tara ngalah teu eureun-eureun. Kadi. Ka dia. Ah, babal teh. Geus pasti titah jelema ieu mah. Aya naon mang urang keur ngurek? Kamu jangan marah-marah. Tenggorokan kering, pikiran lagi pusing. Kamu mau ibadah enggak? Iya, jadi orang itu harus rajin ibadah. Betul. Naon langsung kana intina lah ibadah. Ibadah mah ditutup ka Masjidil Haram. Pak, teu jam 7 nungguan di dieu. Sugan we teu aya info nu ngajual motor. Motor urang pan leungit. Bari pangmelikeun kopi. Iya. Tenggorokan lagi kering, pikiran lagi pusing. Ah, ngomong we atuh entah meuli kopi. Ieu kan tuh duit mah. Maneh mah duit nanti maneh heula. Kayak digantian kali 3 berlipat-lipat ganda. Berangkat. Padahal kok aing dilawan ge Dauhani mun dina hayang Bangkok mau ukuran 4. Lan, bener mujikeun aing nya. Budak kudaekannya sakitu belentreng ge daekan. Masih mending segitu mah ieu. Baheula mah urang kesek ulin nu gede. Titah teuleum di Sungai Nil. Di Lautan Hindu. Di Sabang ka Maroke sok. Bener Lan. Urang mah sakieu teh masih kabilang bager. Ka junior udah hanap teh. Naon melong? Urang geus pangbalikeun kopi. Nah, kopi teh jungjat. Bener. Lurah, luhur sabelah. Masih untung urang dihirup sagelas, urang ka warung teh jauh. Geus, yeuh tah. Tong loba komentar. Tuh sia mah nanaon teh tara ikhlas heula. Iya. Ibadah itu harus ikhlas, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti hangus. Heulah ayeuna mah geus inum. Inum. Aya nu poho. Betul, ada yang kurang. Geus naon deui wae. Lan, kopi tanpa rokok rasanya hambar. Bener. Rokona meuli heuh sakalian. Babal teh, mana atuh duitna urang eueuh jang nalangan. Hanyup dulu, tulisin nama kamu. Aing ayeuna ini tapi mau balik deui. Naik sare ingat dagoan tah ka 2070 mah anjing. Action. Goblok. Kan gak aja tadi. Masih ada pemuda Detail. peduli dengan Action. Ditalikeun kana bitis.
Dan garong ayeuna ku jeung hararebat lan. Ada yang melestarikan budayanya. Mana? Cacakan Italian bisnis mana utama? Bangsamu Anjir, beres-beres bagong. jangan tinggalkan. Keur sare pengaran lagi sare mah alam dalam impi ilim. Teteh. Motor entet conim. Nah, urut-urut. Kamu jangan marah-marah sini. Tenggorokan kering, pikiran pusing. Kamu mau ibadah enggak? Action. Kamu jangan marah-marah. Tenggorokan kering, pikiran lagi pusing. Kamu mau ibadah enggak? Iya, jadi orang harus rajin ibadah. Iya. Masih mending ya segitu mah. Karena orang ke sekolah nu gede. Kita film deh di Sungai Nil. Di lautan Hindu-Hindia Buddha. Lan, urang memujikeun nitah budak geus kelang bebelentreng ge. Daek kan. Masih mending segitu mah ya. Baheula mah orang ke sekolah nu gede. Kita film di Sungai Nil. Mendaki di pasir. Mendaki aja. Tuh nya. Kubarnya meletus. Action. Aing enak ini tapi mau balik deui. Naik sare ingat dagoan tah ka 2070 mah. Terus rambut ku kokot jukut. Tajong dah. Tajong dah gitu. Jadi dikarenakan sedang ada libur, orang berkarya dengan alat seadanya, jelema seadanya. Ya. Ngopi we pokokna mah. Tradisi dari leluhurmu, bangunlah pemuda, terimalah tidurmu, lihatlah sekelilingmu, telah